Okos guru kula di Banjar ajengan mumu asar. Tah anak incuna teh kan mejeuna mararangkat teh pan main bola di hareupeun masjid. Nyanana kan dekat masjid, mau sorban, mau baju. Terus awas ka anakna teh tak ka anakna. Awas, abah nu ngiperan jadi kiper. Santri kan heula kabeh. Woi, guru urang jadi kiper. Pakai lalagaan kan. Ayo gocekeun. Ayo, shot. Biasa mah kiper. Atuh tembak ku incuna. Wah, lalagaan. Deuk kumaha coba eta kos kitu. Jadi be sorotan santri kos kitu. Atunya geus lain di alam eta. Teu kebel, mandi. Urang asal berjamaah. Coba Haji Pendi kos kitu lain coba main bola ayo. Ayo incuna, mandi, ayo mandi, ditungguan ku Abah. Ayo main bola. Naon ngaranna urang salat berjamaah. Marandi kabeh anak incuna kabeh. Hot mandi jeung penonton-penontonna. Ditungguan ku nyana. Atuh nyana berjamaah jeung orok. Usolli neuleuh deui aya teh usolli neuleuh deui ka dieu. Usolli nyana mah aya 20 kali mau usolina usolli. Ka di rapeteun usolli aya ka dieu nu rapi usolli. Nah, cak anakna nu geus dewasa teh batur kula. Tuh, woi berak bus malam star. Anak kakolot bisa wani kos gitu. Kuna eta lalagaan. Woi, bus malam star tuh usolli can jadi tuh. Mesinnya can panas cenah. Anak eta keur carita lalakon di Banjar, beuki heureuy, masyaallah. Haju dipake udang-udang nakunya. Emang sorban lain. Kolor kan. Teh jajan mumu almarhum masyaallah. Pangkaharti teh kaji di nyana. Allahu Akbar. Jadi woi berangkat. Eta can sabaraha? Kan kakakna teh ajengan kakak Adi ajengan kakak ngan dikakakeun saya lantaran pinter jadi kakakeun. Ajengan kakak teh Adi padahal mah. Tapi dikakakeun lantaran mun boga masalah datang ka nyana kabeh. Pinter. Aju ajengan ndun. Aya lalayangan batur pegat. Lalayangan pegat, lalayangan etek. Tuh, etek. Pepetek sama kan. Wah, hiber. Cak nyana lalayangan, pegat. Diudag ku tiluan. Pan karolot ieu teh. Aju kiai. Ngudag lalayangan. Aju pada eta benangna teh kitu, perebut benang. Perebut ngagaruling ka apeh. Ieu kiai gede ieu guru urang. Urang tinggal neulekeun bae tuh. Mun urang kapancing urang bisa milu jeung nyana. Aju milu disikut ku urang nyana. Nah eta geus lain alam nyana mah atuh lakos kitu pake lalagat. Jadi keheureuyan teh geus pake lalagat. Ngaji nyana mah geus di sawah geus henteu kukumbah deui. Bedadabun sakieu teh. Naon karang-karana? Letak. Ih, siapa teh nyahonan letak. Bolokot banget kita tadi diomongkeun. Letak. Ngajina nangkup be di imah jelema santri jajarnya nangkup. Cokot kitabna atuh pan ieu kotor. Jadi sapotong keluar, sapotong ke jero awakna. Ya kumaha atuh? Jatuh kukumbah heula. Paslon, saliki beres ka jeung kakak aing can kukumbah cak dina euy. Pakai lalagaan. Urang jeung serikeun silakan. Atuh geus bae diserikeun nya mangis moalna naon. Nah ieu kahebatan lala. Ya lala geus lain di dinya. Geus pake seserian, pake lalagaan. Ngaji nu hebatna jilid kedua, inget bae kula mah. Jilid kedua ieu anak. Ngaji bada isya. Kakara ke menang sabaris. Parem listrik. Nyanana terus bae ngaji. Ternyata ke surah, ke dibaca, ke surah, ke dibaca, ke disurah. Berarti talar kan? Atau tinggal urang bae. Ya kumaha mun titah macam ke. Hai geus kebel tah geus aya beureunan 5 jajar. Emang parem jakna. Berarti kan meureunna perem. Atuh perem mah mata loba nu keur ngaji perem. Eta nurutan eta. Siap Bu. Aya keur carita. Sing hade jeung ahli Allah mah kos karar itu loba heureuy. Nah, malakut teh setonul arif nya nangis lain ngabebenah masalah fikih. Nya nangis lain ngabebenah salat barisa teh kos kitu kolbu. Supaya ulah aya kakiayan kumaha lalagaan.
coba tuh nikahkeun ke Bandung bekula diajak ka ditu nikahkeun kan ngajajar urang Banjar mah kitu teh kiai kahiji kadua katilu kaopat ieu kiai nu kumpang kolot teh kadua adina katilu tah ieu nu loba balaga teh ieu nu loba balaga ieu di tengah ya di tengahnya nah beus set hajupan kopeahna kopeah hideuk diteuneunan eta teh sedok kiai ku adina diteuneunan set jadi di dieu sedok di dieu garpu pan kabeh sareuri jeung sarikeun aing naon sakieu ya atuh lain naon cek nya hayu bae sih asal itu seri ke iya aya naon cenah leku baca pak kiai jeung kiai eta kan eueuh kakiaianana urang mah pan asa jadi kiai tak ieu ngaleungitkeun kakiaian ge hese deres du kiai ngarasa kieu lain kiai lain kiai kaha Supandi EF waduh lain kiai nah ngaleungitkeun kakiaian aing ngembung di kiai-kiai embung di kiai-kiai tah hese tah datang ka seserian dihareup seserian nyeuseurikeun ka aing naonnya nanya tak emang naon atuh nanya ka dieu mah sarua jeung bohong janyanan nu neundeunan naon sih atuh duka cek cenah teh pugu naon seserian bae duka nanya ka dieu salah nanya ka kakana emang naon luhur tah sendok gitu di mana di kopeah nyanana geus nang saya lah tuh lain nang saha sorangan bae meureun ditek kitu ku kakana nang sorangan meureun sanuanieun batur mah sugan jadi ribut atuh leungit kakiaianana nu paling parah pan di ditu mah mun aya mobil teh di eusiana samahina atuh samahina lamun eusina misalna naon kitu ngaranna L300 teh L300 dia sian ku 25 tinggal supirna pe potong mal mobil aing aduh cek dina suku ieu pahili jeung nu batur atuh pan suku di jero teh loba pan suku ai 25 mah pan suku aing teh lain cek aduh teu kuat lainna naon coba hitut hitut jangan hitut kabauan pan kabehan janganlah tenang we hei boy hitut sanu hitut atuh nu ngomong meureun padahal mah henteu panjana mata boy teu kira-kira atuh ribut hitut di jero kiai tinggal urang we santri nu diajakeun ku ieu seuri salah teu seuri salah pengalaman jeung kiai ahli Allah mah kos kitu embung di kiai-kiai di mana bae embung nya nama di kiai-kiai Masya Allah karim inget betah aya anu nyerahkeun kiai biasa pertikahan anu nyerahkeun teu bagus nyerahkeunana tapi panjang kumaha teh cek ajengan kakak dari dahar sakitu ge teu bagus panjangnya komo mun bagus meureun urang moal ka dahar kuari eta datang ka kuari omongan inget bae suga teh ngomong naon sakitu ge teu bagus panjang mun bagus urang moal ka dahar cek lalagaan tapi bener aja urang hayang seuri tungtungna eta kos kitu eta lalagaan bae nama ya ngaji patul mun teh geus teu nganggap kulaan balik deui ki aweureuh balik deui baca ka santri geus lain eta kolbu supaya ikhlas kumaha supaya ka Allah kumaha nu antak berjamaah ge beda kadeuleuna kadeuleuna ngaroko bae heulanan padahal geus mulai kakana nyanan can deui berarti karkeun nenangkeun pikiran jauhnya na berjamaah naon saja neulah nyanan teh sakieu ke kadeuleuna geus pas kakarag babanyo kabagian aya sabaraha santri nun can marilu karak usolli Allah sering gitu lihat eta ai keur biasa belum segala rupa sewaktu-waktu eta kos kitu ge ajengan kakak gitu cici medium eta pasti keur nenangkeun pikiran daripada urang guguraan cara si eta Allahu Akbar masa lohor 2 rakaat akan teu bener nah nyaritakeun akhlak-akhlak guru urang namun tadi Abah Ucu teka telahna luar biasa akhlakna guru nage Ki Suhaimi luar biasa
luar biasa Ki Suhaimi ge sebab kula masantren sama Mehdi dia di Banjar teh sok ngadongengkeun Ki Suhaimi di antarana nyana teh salah masantren begitu datang ke Banjar waktu maghrib lain ka pasantren eta aya deui pasantren dibelah ditu Tarikolot asupnya ka ditu cak nyana teh aya si Koski Ahmadnya lain kieu asana cak dongeng masalah ieu aing ieu ngider barang ngider naik beca sup kadinya ke pesantren Minhajul Karomah kapanggih langsung jeung ayah begitu kapanggih ayah mah atuh jelemana someah luar biasa akuan ayah dipapag jadi Ki Suhaimi datang ke Banjar teh ieu teh meureun dipapag ku ayah teh salat maghribna kolot mapag eta Ki Suhaimi tah berarti geus nyahoeun Ki Suhaimi rek masantren ka Banjar ja ayahna ge henteu waka ka masjid kieu bae di masjid nungguan masyaallah kos Ki Jaya ka dieu ditungguan bae waktu keur ka dieu ye ditarungguan ku babaturanna neuk dipeureupang ka eta Ki Suhaimi masantren di Banjar lila kalila adana lain bae menang Fathul Muin menang nu celian jadi kawinnya nama di Banjar Ki Suhaimi mah datang ka kawin di Banjar mantak ceuk kula mah ieu santri-santri caringin wayahna tuturkeun Ki Suhaimi kadanan ku menang Fathul Muin mah Fathul Muin mah eta bae nu celian terus hubungan Ki Suhaimi jeung ayah luar biasa kula mah teu kazamanan ngan kazamanan belah dieuna sok diajak ku guru ku ajengan endun ajengan mumu putra daripada ayah sok diajak ka Ki Suhaimi kaetalah diantara nu katingali ku kula lamun ayah banja lamun guru kula ajengan endun ajengan mumu ka dieu ka Ki Suhaimi naon karang-karana lemburna pada rincang eta teh mencit embena ge teu cukup dua mencit embena pohar aja seberarti ngahormat ka guru teh pohar ajuk hiji Nurjaya mah hayang dihormat henteu ulah hayang dihormat tapi kudu ngahormat muridna mun hayang dihormat si guruna cacat batin nah iyalah Ki Suhaimi pohara kapoharaanana tingali muridna lamun bahasa kiai kitu Syekh naon ngaranna urang Padang di Mekah teh sakara Yasin Padang lamun hayang neuleu kiai ulah dideuleu zahirna deuleu muridna mun muridna jara di kiai berarti batin guruna hebat sakitu Syekh Yusuf Al-Padani dina kitab Faraidna ningali eta nulis manehanana tentang fikih anu fikih eta luar biasa ceuk manehanana sebab melalui fikih bakalna kagambar syariat ibadah melalui fikih bakal kanyahoan perbedaan haram wajib sunnah makruh jeung sajabana melalui fikih urang bisa ka sorga iyalah tulisan daripada Syekh Yasin Al-Fadani kaeta nyana diantara catetanana ulah neuleu zahirna ka guru mah deuleu muridna mun muridna loba nu jara di jawara mun muridna loba nu jadi pamarentah mun muridna loba nu marencit kebo teu beres ka juru jaya ka aing deui bae aduh masyaallah tapi lamun muridna bisa ngembangkeun ilmu menang ti guru lain sambarangan ta guru gitulah contoh daripada ucapan Syekh Al-Fadani nu belah dia Ki Suhaimi masantren di ayah Banjar akhlak ayah Banjar emang kumaha ayah Banjar mah kasantri teh kasantri beda jeung tadi nu dicaritakeun ku Ki Payumi cek ayah Banjar naon bae nu aya di lingkungan ieu halal jang santri teu kudu bebeja deui ka ayah atuh dikitukeun beak lauk kalapa beak geus kabeh geus dihalalkeun ieu ku ayah
Waktu santrina nu mentak kaluaran Banjar mah pamalingan kabeh. Geus aya ngakos kitu. Keistimewaan ayah diantarana ayah Mang Ujang. Mang Ujang teh orang Ciamis. Eta teh kapten kesebelasan sepak bola antar santri. Begitunya main Banjar jeung anak murid ajengan Oman Cikole kabeneran potong sukuna nikrek di pondok geus kieu cak aya teh ai Ujang geus 2 poe ka mana sedengkeun giliran maca isuk geus dicirian ku ayah teh bakal maca teh Ujang ka mana dibejakeun salah teu dibejakeun salah ku babaturanna teh ditanyakeun sakali teu ngajawab 2 kali teu ngajawab pas ka lurahna ai Ujang ka mana punten ayah potong sukuna potong ai kitu kunaon tah bingung ngabejakeun aya kumaha cenah ieu dicarekan moal ku ayah lah deuk pal-palan bae cak lurahna hampunten ayah potong sampean anak main bal nikrek main bal alhamdulillah bawa ka dieu atuh coba Mang Ujangna bawa ka mana ayah bawa ka dieu ka kamar ka dieu ka bumi ayah ke ku ayah rek diuruta atuh dibejakeun Mang Ujang piwarang ka ayah atuh da naonan sia aing deuk dibawa ka ayah kieu aing dititah ieu kumaha atuh ulah ayahna kadinya Ujang cek dina ka pondok di ditu bae ngagolerna ulah di pondok ngaganggu rerencangan di bumi bae cak Ujang aing beungeut aing deuk di ka pondok tapi digotong ku babaturanana dibawa ka bumi ayah dipangneangankeun tukang urut ku ayah teu beres tukang urut nu kahiji neangan deui nu mayarna ge ayah begitunya dah hayang balik ulah can cager mah ulah bejaan bae kolot ai balik mah ulah ke geus cager teu nanaon diurut terus jangan tukang urut alhamdulillah pan sumpah ta Mang Ujang demi Allah aing saumur hirup moal main bola deui aing isin aing ka ayah tah ku kabagusan mah jadi kos kitu pan enggeus ka murid-muridna ge aing mah haram main bola atuh emang haram ieu cak saha ayah eta kos itu Masya Allah ayah deui nu saurang ceurik deuk balik ka ayah kunaon nangis kumaha hampuraanana abdi ka ayah aya kitu kunaon lauk ayah nu jang haol teh nu ageung dipaling ku abdi paingan cenah harita aya haol teh pan gede laukna teh 10 kilo deung ku anjeun hadena ge aya keneh nu sejen aya mah geus ngahalalkeun eta ge haol keneh sarua geus masa tah ayah mah selalu ka santri teh Masya Allah di Tangerang pernah aya jelema boga pasantren begitu boga pasantren santrina 20 aya tangkal nangka eta gorina teh dialaan ku santrina dicarekan ku kiaina goblok sia deuk aja tah dekalaan gori aing tolol tah budak balik kabeh santri tetun nuturkeun ayah Masya Allah nu mantak ieu urang aing ngahalalkeun besi beak aji jaya nek nurutan ayah itulah akhlak wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mantak murudul murid ayah Banjar di Jawa Tengahna di Jawa Timurna di Jawa Baratna Masya Allah luar biasa iyalah ku akhlakul karimah nu tadi teh ayah teh masantren di bapana Kiai Ilyas teh geus terkenal nya nama jarang keluar lamun lain keperluan penting bahasa Kiai Ilyas babari nurunkeun ilmu maka santri dicoret ditulis gampang nu hese ge nurutan cicingna supaya ulah kaluar nu talar Quran ambalaya nu talar Fathul Muin ambalaya nu bisaeun Bukhari jeung Muslim ambalaya tapi nu titah cicing di imah cicing ulah ka mana baca eta kitab ieu lah nu hese
di antara bahasa Kiai Ilyas. Kiai Ilyas teh murid daripada Mama Sobari. Mama Sobari teh murid daripada Mama Khalil Bangkalan. Mama Khalil Bangkalan teh murid daripada Kiai Dahlan, Kiai Nahrawi, Kiai Khotib Asyambasi. Ya Allah ya Rabbi, lain letik-letik dimantap kurang boga turus silsilah ti dieu teh lain lalagaan. Kulama di dieu teh teu boga silsilah tapi aya nu nganterkeun. Kula ge heran. Kulama di dieu ngan 4 atau 3 bulan can wayah dikaluarkeun meureun jeung teu bisa ngaji yeuh. Haju ka belah dituna teu boga tah silsilah. Aya teu lila aya nu nganteuran silsilahna. Barang didelek ti Abah Ucu memeh maot aya bae kuari ge. Diantepkeun bae kalau mah teu diiring yeuh. Masalah ngan sok ditingali bae masyaallah. Luar biasa tah guru-guru urang teh akhlakna seperti kitu. Kiai Sobari teh Kiai Sobari nu kos kumaha? Kiai Sobari mah anu masanten di Kiai Khalil Bangkalan. Begitu masantren cak Kiai Khalil Bangkalan ulah balik lamun ieu tangkal kalapa lamun imah ieu can kabelit ku sabut kalapa. Jeung maneh mah tugasna ngangon embe bae. Eta teh pajar bebeneran maknya, pajar lalagaan siga bener. Atuh Mama Sobari banggeus bae langsung ngangon embe teu ngaji-ngaji. Melak kalapa, ngurusan kalapa, ngangon embe, eta lah Mama Sobari. Begitu menang 12 tahun bebeja. Mama alhamdulillah ieu kalapa lamun diiderkeun sabutna di bumi mama geus kaider jeung embe geus ambalayah di gunung. Ai kitu sia beneran. Bener masyaallah. Ai geus atuh balik bae cangket. Ai kula balik kumaha aja ieu teu bisa ngaji. Geus balik bae ka ditu. Lantaran di ditu teh geus dipersiapkeun imah, pondok, pasantren jeung pipa majikaneun. Bener bae sore jol nu ngajemput geus disiapkeun pipa majikaneun, imah, majelis taklim jeung pondok pasantren. Ai bungah mah bungah pancan ngaji. Cek Mama Sobari geus lalakon kumaha ieu. Balik bae cenah ka ditu balik. Bener ditikahkeun jagelis. Santri mah pan kabeh hayang kanu gelis bae. Teu ngaragap dada santri mah. Kok suka sepnya gitu. Tah caritana tuh balik ka imah kawin pondok aya majelis aya masjid aya ngaji teu bisa bingungnya lah tekena teka ditu DB ka mama bebeja tungguannya santri araya ajar bisa ngaji aja 12 tahun Pak balik nyanda ka ditu ka guruna deui bebeja ka Mama Khalil kitu ta dongengna jang ngaji teu bisa. Ulah hese-hese cek Mama Khalil calangap di Ciduhan tuh balik ka ditu eta ciduh bisa maca kitab kabeh. Bisa baca kitab ti mimiti sapina datang ka Tuhfah Nihayah bisa kabeh. Masya Allah. Nah iyalah boga murid Mama Ilyas nu pas keur mingguan Mama Sobari teh ningali ka luhur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaget jamaah pengajian mingguan. Aya naon Mama? Ruh Mama Ilyas dipundut ku Gusti tunai ka aras. Aju tek pohoan meureun mayana langsung ka jero imah. Bisa neuleuh roh. Lamun roh bisa kadeuleuh hitut ge kadeuleuh. Urang mah kadeuleuh mah henteu ka ambe. Lain letik-letik pangkat Masya Allah. Mama Sobari nu mantak terkenalna padahal Cilimus tapi Ciwedus katelahna lantaran nyana masantrenna eta ngangon embe bae. Itulah Mama Sobari nu mantak kula barang diajak ku guru zarah ka Mama Sobari pada tahun 81 sedih lantaran dirinya geus terbangun yayasan. Ceurik Mama ge. Zarah bae urang makam-makam. Zarah ka makam. Beres unggal tahun ka Mama Sobari alhamdulillah bahkan di Cilongok bus pernah mau bus segala kaditu nurutan guru baik orang zarah. Kitulah akhlak-akhlak guru-guru orang turus silsilah Fathul Muin. Ya Allah ya Rabbi istimewa kabelah dituna mewer aya ka Syekh Nawawian padahal
eta Syekh Nawawi mangan mere ijazah hungkul. Syekh Nawawi Tanara eta teh termasuk kena silsilah Fathul Muin. Ya Allah, atuh Syekh Nawawi mah dunia nyaho kabeh ka Syekh Nawawi. Sia de lain ka Nawawi, Syekh Nawawi.